Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedari ya dongengna ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Hehehehe, neneng matos pikun, komo cacak masih keneh rumaja putri, agong hilapan, pan tadi oge tos disebatkeun, wasta teh, karnali sanes muretad, da muretad mah mertua nu teu acan janten, karnali seri koneng bari nepak tak-tak ning Julaiha, malah tuluy nangkep irungna nu pegek siga katincak munding teh, hampir antal kana pipi nu geulis atuh korejat wae ning Julaiha nangtung. Tapi tekung si ngejat lantaran pakarnali rikat ngenyang lengan nepi kaget diuk deui. Ulah jungkat jengket neneng, dasane 100% deui, malih 1000% cintana ka neneng teh. Upami ceuk basa Inggris nama I love you, sabangsuna neneng do you love me? Nu hartosna naha neneng cinta deui, pakarnali beki olo-olo gumintara. Teu walau neng Julaiha nya pondoknya tegeg. Ente naon neng pakarnali mencerong teu cinta. Nah nganggo teu cinta bade kasaha atuh neneng mika cinta? Ieu engkang dupi salira teh jalmi atanapi sato. Kumaha sanggam neneng we bade disebat jalmi mangga, bade disebat barongsai atanapi liong mangga. Da bongan mustikana aya di dieu. Hehehehe. Gandeng jurig jana jeung Julaiha ngepeskeun leungeun pakarnali rek nangkep kana tak-tak. Kutan Mang Jana teh kagungan jurig nembe terang ayeuna. Dasar manusia tua bangka. Ceuk ning Julaiha bari ngabalieur beki ijideun. Wantun disumpahna neneng. Asli urang Cibiuk, kiduleun Cijerah, sanes urang Bangka mah. Tembal pakarnali anggur mawa heureuy sedeng hatena mah geus kekejotan bari rada keheul leungeunna ngaragamang deui kana tak-tak. Haling ka ditu nyingkah na asana teh lalaki teu uyahan teuing sugan karanjingan iblis teu pupuguh ngadon ngarem awewe lain hakna. Sok bukakeun panto rek balik ning Julaiha mun cereng siga nu taya kasieun. Yo neneng, hayangku jalan lemas atawa hayangku jalan kasar? Nah asana teh salah kaheman teuing, teu beunang ku dileuleyan, teu beunang ku disabaran, lain aya kadua atoh dijelemakeun. Pok jawab pakarnali mimiti naik darah lumaku kasar. Sanajan teu dijelemakeun ku nu kitu patut oge, di dieu mah moal nguyang, dumeh teu boga, moal menta dumeh malarat, teu sudi abig-abigan dipika cinta ku bajingan. Ning Julaiha lah-lahan nembal ku basa-basa anu kasar. Amboing campelak nakar awewe teh. Umayua gede hate meniti popolotot sugan kudu diringkus.
Ragayang Neng Julaiha di pangku tuluy dibawa ka kamar, blog awakna setengah dibebetkeun kana kasur. Anu teu sabar deui pakarnali ngarontok maksudna rek disedakeun digulang gaper ngabudalkeun nafsu birahina, tapi teu wudu. Najan jiwa awewe oge teh eleh rancingeus ngagentak Neng Julaiha ngagorentelkeun awak. Blog bakar nalinang kuban ukur ngarangkul guguling kasit ngorejat deui hudang nu maksudna rek malikan newak ngan orok kaya kapiheulaan manten ari ngorejat ari datang dampal leungeun Neng Julaiha mapagana cukang irungna. Ayo alah cenah sorana rada ngirung. Sedang Neng Julaiha nu tas nampiling teh tuluy ngejat ngadeukeutan termos dina luhur meja leutik korejat pakarnali hudang deui kalawan panonna merong teu beda ti ucing ngintip beurit bari awakna rada dipoyongkodkeun siga nu rek ngarontok. Pek hayangnya hore ka mana ngejat sebrut pakarnali ngarontok ngan edas ku teu sangka Neng Julaiha cukup rancingeus manehna ngagentak nyingcet ka gigir bali leungeun katuhu ngarawel termos maksudna mah nya kitu rek dipake nimpah sirah. Hanjakal ku waktu ayeuna mah rencanana kitu teh gagal da pugu sabodona oge lalaki ari hiuk ari ngelok bari rada mundur atuh bro wae termos weuteuna keran teh hancur nimpah tungtung meja. Hahaha teu aya deui parabotnya Neng. Pakarnali ngagagdag tuluy ngalengkah bari panon merong siga nu rek ngabongohan. Sedang Neng Julaiha undur-unduran neangan pilumpateun jorelat ngejat maksudna rek kaluar ti kamar ngan bae salah jalan anggur nyedak ka juru lomari nu eueuh pisan jalan pingejateun atuh korowak wae katewak siga nu lindeuk nakara tuluy ditangkep satakerna teu wudu Neng Julaiha pakupis siku dugdeg babadug leungeun marak pak nyabokan bangus pakarnali nu keukeuh maksa hayang ngagalentor pipi Neng Julaiha nu bodas jaba lemas tapi batan hasil mah anggur ngagorowok matak nimbulkeun kaget anu ngadenge horeng beungeutna dirames nepi ka kumisna cerwig ngan sawidak lambar teh kajamret kabeh. Anyo yang mah teu kia tumis mamang kanyunyut manyi poyos wah ngahoyan gitu sia nyanyeng bici jajakman. Pakarnali nyaritana ngadadak semungirung lantaran sumutna ditungkupan kalawan cipanon rambisa kawahing ku peures kumisna kajamret tapi keur manehna mah lain kapok malah tambah siga nu edan serepet wae nyebut peso blati. Baik ayeuna mah geura nimbang dimbang kahyang nah yang digarap ku peso blati raga ngababatang atawa rek masrakeun raga kana jalan kasukaan Neneng. Pakarnali tuluy ngadeukeutan bari pesona di amang-amang mangkaning sakitu mencosna. Dak dumadak ningali pibahayaeun geus nampo mah ngadadak Neng Julaiha ngarumpuyuk leuleus lir kapuk ka ibunan. Taya tangan pangawasa antukna jadi ngarumpuyuk bareng jeung nyegrukna cerik bangun ka nyerian. Ras ingat ka ibu ramana nu pasti bakal baluasna nyaho-nyaho anak geus ngabanusan raga ditinggal sukma kumalaya ngawang-ngawang. Atuh kitu deui pakarnali timbul kaget ningali Nyi Mojang tuluy ngaguk-guk leketei wae hatena jadi tetega rek ngajalankeun kakerasan. Sedang batinna mah tetep kumenjot hayang ngalaksanakeun nafsu birahina nu geus kajudi ku ati moal teu sugemana ngagugulung badan nu geulis. Keur kitu cenah kadenge sora nu ngetrok-ngetrok panto. Saha? Pakarnali kasit nanya bari tuluy kaluar ti kamar sarta leungeun ngekeuweuk peso belati. Abdi damos walau nuti luar kalawan ngabejakeun ngaran sorangan atuh jepret wae kuncina dibuka ana brai teh tetela baturna. Kumaha teu sukses damos seuri barora sukses sue mah aya we dewe kawiwirangan mun aya nu nyaksian teh mah moal teu buraha beungeut. Nah kitu damos rada olohok kumis dewek di jamret euy walon pakarnali bari seuri koneng. Damos kontaknya kakak seri manila lagedayan. Cenah ngahwit terajeng ada selain maseri teh damos. Aduh hilap laraosan teh aya recaheun nyaan lingasnya istri teh namung sada nangis
Bawa-bawa atas di taragal bendungan anak bedah. Geus beunang ti belahi eta mah cerik sotenan. Dumeh disingsieun we ku peso belati. Kumaha perkara whisky teh hasil? Ieu, Walonda Mos bari ngasongkeun botol whisky dibungkus ku kertas koran. Tah, heuy, ku ieu mah kawasna tibra samemana murak buah nu gumading teh. Hehehehehe. Pakar Nali ngarasa bungah bari gancang muka cocok botol whisky anu ceuk pikirna diri Neng Julaiha pasti kana beunangna rek digunasika dina waktuna teu eling. Mos, tak keur meuli rokok 1.500 kayak di mana geus sukses ku dewek dibere deui ngan wayana cicing heula di luar bari eta mobil geus diampikeun ka garasi. Tah can bias da moal aya nu ngaganggu. Pana abi aya di luar, Walonda Mos beri mesakan duit. Ari ieu, baya kumaha da Mos? Meuni geus asa tiiseun euy. Pakar Nali ngaliuk deui kanu rek ngaleos. Tang tos we tiiseun mah margi tos magrib. Hah, geus magrib? Pakar Nali hokeun menit teu karasa geus magrib deui. Percanten we teu karaos oge margi bakat ningku. Hehehehehe. Damos ngocok bari ngaleos kitu deui. Pakar Nali ngoncikeun panto tuluy nyokot sloki tina lomari mainan. Golok-gok nyicikeun whisky nu maksudna rek dibikeun ka Neng Julaiha nu harita keur ngaguguk keneh ceurik. Neneng, gerona Pakar Nali mani leuleuy bari tepak deku gigireun Neng Julaiha. Atos gelis ulah nangis wae mugi ngahapunten ka wireh kumawantuun midamel cemplak anu maksad ku oge tadi nama sanes bade kitu mung kaleresan nuju poek emutan ku kituna sakali deui nada dihapunten gelis mangga aya nama urang mulih ku dijajabkeun ku ayana midamel petak kitu teh ngahaja nyobi ketebalan iman hidup nah pengku henteu bukti nama langkung ti pengku nyata anu disebat istri sajati. Atuh kulisik Neng Julaiha cengkat nyusutan cipanon red kana sloki anu keur dicecakel ku Pakar Nali. Geus kitu red nempo beungeutna. Pipi eta teh racun engkang. Kanggo ngaracun abdi panginten. Duh, ampun palalueun eneng. Teu wasa ari dugi ka ngaracun mah. Atuh upami bade niat binasa mah tadi wae ku peso belati anu pasti mateni. Sanes racun ieu mah neneng. Landong geura mangga leueut. Supados teu puyeng sinareng sahanteuna nyarari temenan salira teh. Enggal, ieu leueut heula urang mulih bilih Ibu Rama deudeupun. Laras engkang sanes racun. Wantun disumpahna gelis, geura ieu urang uyup heula ku bilih teu percanten mah. Walon Pakar Nali bari leguk nguyup whisky saparapat sloki. Teu geuning oge teu nanaon bari nyurulung dieusian deui. Geus tetela teu nanaon mah cag wae sloki nu geus dieusian whisky teh di tampanan sarta dibawa nangtung tuluy diicip-icip heula ku tungtung letah. Yakin teu nanaon malah karasananya amisnya haneut timbulna batin kagoda percaya yen eta teh lain racun padahal munggu hakikatna mah sarua jeung racun keneh anu geus nyata kudu nyekel agama Islam mah diharamkeun. Mangga neneng dileueut ulah asa-asa lak wae sakalikeun da teu pait teu ketar. Pakar Nali nyarita na teh sabar teu ragu-ragu deui legok wae diuyup sakaligus nepi ka teu nyesa pisan. Antukna beungeut jeung daun ceuli Neng Julaiha rei-reian bareureum nu teu kungsi 2-3 menit dudugdag daligdog teu puguh teu tinggalian rek ngagebro pisan rubuh sarta regeyang dipangku tuluy dikedengkeun dina kasur nu meunang nyeprean sarta barodas. Ku ngaran-ngaran jalma jahat tong boro nying hareupan mangsana anu teu daya upaya akibat dibere minuman whisky cacak hojah oge teu boleh diakalan. Komo ieu kaayaan Neng Julaiha anu teu inget di kaler kidul. Saukur katingali rumenghapna bari siga nu keur tibrah sare. Bungahna batin Pakar Nali nu karanjingan iblis lain dikira maneh geus kumerot. Mempok rupa Neng Julaiha lain geulis pupulasan. Anu geus teu aya kasabaran Pakar Nali ngarongkong rek nyetrok endog sapotongna tapi teu kungsi lantaran ngadenge sora anu ngageblong. Kebeug hatena reuas malah redang ngejat tuluy rarat reret kana jandela bari ngadengekeun deui eta sora tapi eueuh kadenge deui. Mah aran jada ngarintangan bae ceuk geurentes hatena Pakar Nali bari serelek muka sleting rok Neng Julaiha
nepi ka tuluy dicocolan kari kutang beha jeung ngengken nu masih nyangsang dina ragana. Sabunina oge make kengken nempo bitis jak sisa jantung mani bersih nimbulkeun panon nu neuleu beuki antab tuluy mapai reretna kana luhureun tuur breh pingpingna ka tembong ngagelempong bodas matah kuaas ting sariak saawak-awak beuki luhur beuki tambah diwawaas breh kana hunyur sakembaran mani maronclot nangtang dikenyot hanjakal katuruban ku beha anu talina ngaleklek sabelah antukna pakar nali olohok mata simeteun rei bae mikir boga rasa moal sugema lantaran nurek dijieun mangsana teu lilir-lilir anu ceuk pikirna pakar nali mun digarap teh mah teu beda ngagugulung raga anu geus ngabanusan hayang kitu hayang kieu teh moal bisa nyumponan teu cara nyaring bisa tuwuh tawar leung bae ngalamuna beuki anteng nimbulkeun tambah simpena patempatan di jero gedong mungguh ditingali syariat mah ning Julaiha teh pasti teu bisa nyaho dina kaayaan harita nu keur diileng-ileng kuno nying hareupan tapi mungguh hakikat batinna mah hamok kumalayang eling kanu jadi indung bapa kitu deui kapanutanana anu ku waktu harita Den Ramlan kakarang ulisik lilir nyah benta ana breh teh nempo sapatu tuluy tanggah lalaunan beuki luhur beuki sidik tangtungan jalma lalaki barang rek jung pisan nangtung hatena ngaranjug dicekel tak-tak bari ditanya la ilaha illallah ti kamari abdi milarian ngulibak di kota Bandung ceuk eta jajaka bari nyakel tak-tak sarta Den Ramlan gancang ngorejat ana breh horeng adina anu rupana nyeples manehna teu dipiceun sasieur kitu deui dina dedeganana sapantara pisan da puguh adi sakembaran keur jalma nu saliwat mah ningali rupa dua jajaka sakembaran matak hese naksirna mana lanceukna mana adina ngan aya bedana teh pikeun Den Ramlan aya karang leutik tapi bener dina palebah kakawet biwira handap sanggeus tenget mah yen eta teh adina gabrug wae Den Ramlan mani ngarangkul reuwas pacampur atoh tepung jeung nu jadi adi ya Allah Ruslan kitu ngaran adina teh nah geuning los-los ka Bandung menawi abdi teh dijurungkeun ku emak nyusulan AA margi aya peryogi penting urusan abdi mending ngaraos lieur ku kulibakan di kota Bandung neruskeun sakola AA waleh teu aya nu ningaeun nya maksud abdi ayeuna teh bade wangsul deui mung neme ningal siga AA nuju nyangkorah dina kamalir walon Ruslan semunu rewas puguh AA oge angkanan teh rek balik kulantaran AA kaganggu kesehatan malah sakola oge can pernah asup sakali-kali acan ngan bae AA teh manggih kecelakaan anu lain lumayan kalawan pasti bakal ketempuhan buntut maung nu akhirna moal teu nyangga panjara na kumaha Ruslan tambah kaget beri neuteut beungeut Den Ramlan teu kaleket paralak wae diterangkeun kajadian bieu ti mimiti indit ti imah nu dianjrekan nepi jadina cilaka ku ayana ning Julaiha aya nu mawa kabur atuh lain memeueusan batin Ruslan ngadenge eta caritaan ti nu jadi lanceuk teh biwir cukcrek sirah gogodeg di barung angen Ratu Getutunggulan dupe eta apal kana rupina nu matakeun terus lantaran make kedok nukur tembong panonna wungkul malah ku ayana teu bisa ngudag teh kaburu lieur katambah nu mawana kabur ning Julaiha make sedan hideung sakareretan mah ngadiusna ka kidul nganduka ka mana terusna walon Den Ramlan bari nyabakan angan masih keneh karasa seueul urut dibanting tadi sedan hideung Ruslan ngahulang siga nu mikir ke upami teu lepat mah abdi oge kantos perwis sareng sedan teh bari nu nyupiranana hiji jajaka sapantaran pisan sareng abdi nya katinggal ku abdi sedana liren di payunan bumi gedong sisi jalan buah batu margi tadi wengi abdi ngararab di ditu di bumina Bapak RT eta katinggalna dina sedana aya awewe Rus perkawis istrina mah teu katinggal margi ka bujang perwis katambih abdi ngajalankeun pespana tarik da nya eta maksud teh bade wangsul mung sakareretan di pangkerna aya pamagatos rada sepuh-sepuh bener Rus nempo aya lalaki geus rada kolot Den Ramlan ngadadak ngorejat
Mohon walon Ruslan bari netep. Ah, ayeuna mah kieu Rus, hayang nyaho urang selidik ka jalan Buah Batu. Sugan jeung sugan aya keneh. Mangga ha, walon Ruslan kesit nembalan bari jeung toloba pikiran deui duruh-duruh wae Vespana diselah. Celak tarumpak sedang koper ditumpangkeun di hareup dihompet ku bitis Ruslan. Geus kitu mah dius wae indit. Maksudna rek nyelidik sedan nu mawa kabur Neng Julaiha. Da puguh nu ngajalankeunana Vespa setengah. Nafsu nu teu sakumaha lilana geus tepi ka jalan Buah Batu. Nu ti kajauhan keneh katingali sedan hideung ngabagug sisi jalan persis hareupeun gedung nu anu agreng. Tuh geuning sedana aya keneh ngabagug. Ceuk Ruslan bari setang Vespa teh dilempengkeun kana sedan atuh sidik pisan lantaran kasorot ku lampu. Nya bener Rus, sedan eta liwat beh ditu we eureuna dinu singkur. Lantaran bisi kanyahoan ku batur dan Ramlan paparentah ka adina kalawan teu baha. Siang Vespana digas meuni nyemprong. Sanggeus aya 20 meter jauhna tina sedan reg eureun tuluy tarurun, Vespana disingkirkeun heula ka nusuni. Geus kitu ting jorelat nyalingker ngadeuketan mobil. Nu teu disangka di jero gedong sada awewe ngajerit hawar-hawar atuh reg bae eureun beri hate ngalenyap. Anu ceuk taksiran den Ramlan pasti nu ngajerit teh Neng Julaiha. Sada nu ngajerit ti lebat gedong. Ruslan ngaharewos bari ngenyang leungeun den Ramlan. Nya, den Ramlan males ngaharewos bari panon rancing geus rarat-reret. Cobi luncat kana tralis, urang intip teu kacaketan. Bilih leres istri nu bieu ngajerit teh. Den Ramlan unggek tanda satuju geus kitu kalacat celeng laluncatan. Kakara oge rek ngalengkah teu kanyahoan kurumuina celeng deui hiji jajaka luncat tina teras kaburuan. Bareng jeung seri ngahaha horeng nu luncat ka hareupeun den Ramlan teh tetela damos ngan tetep teu apal kana rupana mah. Bonang si ayeuna mah nu sok malingan Japati jeung hayam teh. Pokna damos bari seuri bangun ngejek. Kumaha? Pangdengen nu sok malingan Japati jeung hayam, ceuk den Ramlan bari ngejat salengkah ka tukang sedang Ruslan geus siap sadia. Dolo. Nu sok malingan hayam da moal disangka bangsat. Mun teu pating kuliwat mah sia bangsat kotok. Da mos ti popolotot. Dewek mah lain rek neangan badogeun ka dieu so teh. Narek naon atuh? Yor-yor ka dieu rek neangan sendal dina wolodog. Garong leutik. Montong janji ngangah nyarita teh babi. Ruslan nyentak tuluy nyeureudeg ka hareup. Kurang ajar sia, ngajago pisan. Hayang modal sia. Si tukang malingan sendal. Damos melik muncereng bari ti kakarakat. Lain hayang modar, tapi hayang modaran nu baraong. Pamatuk sia, Ruslan nya-nya rek ngayonan. Mun hayang walagri geura balik sia. Sabalik namun hayang bejad tangkurak. Geura madap. Pokna deui si damos leuwih kasar. Rasakeun yeuh. Peureub ngabentar hulu. Teu babari ngabentar hulu teh. Da lain hulu peda sia. Bajingan, ceuk Ruslan bari sakilak micen tonjokan lawana anu rek ngabanting sirah. Nu harita Ruslan malas ngirimkeun tonjokan ku peureub kenca kalawan teu gagal nyayang dina dada lawana. Dangheak si damos ngadangheak bari nyangir nahan ka nyeri. Habak gadona ditimpah deui ku peureub katuhu. Daligdeug si damos dadaligdegan rek rubuh gabrug dirontok ku Ramlan ti tukang. Ger galungan papuket teu beda ti puyuh diadu kulitik kaitu ka dieu. Blak si damos nangkarak bengkang badana ditindihan sedeng beheungna dicekek. Sakedapan mah si damos katingalina teh teu hojah. Anu geus teu aya harepan ngalawan bari leungeun ngagobrak ka gigir. Tapi saknyana mah pura-pura ngarah penyekekna Ramlan kendor da buktina harita ngadadak leungeun den Ramlan keur nyekek teh ngendoran anu ceuk pikirna sieun ajal. Ari lesot ari kurinjal teh si damos nojerkeun sukuna bari nyuai leungeun den Ramlan anu rada asa-asa nuluykeun panyekelna. Sakilat den Ramlan geus ngacengkang aya kana 4 meterna dumeh ditunjel ku suku si damos nu satuluyna dijejekan. Bireungeuh nu jadi lanceuk kaayaanana kitu Ruslan teh cicingeun ngagentak manehna luncat
gabrog si Damos dirontok. Tapi si Damos rikat ngagereleng nepi ka Ruslan ngarontok taneuh irungna meh nyium batu. Jurum kunung si Damos hudang deui. Bareng jeung nyabutna peso balati anu teu anta parah seak narajang bari peso geus manco nyolodor ka hareup anu maksudna arek niir dada Den Ramlan anu harita keur nyang saya. Ngan bae Den Ramlan oge cukup rancingeus rikat badanna ngagilak ka gigir atuh kapaksa si Damos narik deui pesona sarta seak narajang deui nuturkeun dengdekna badan Den Ramlan gilak plak lebah pigeulangna diketing krepeng celeng belatina ngaceleng cekuk ega burungna ditajong ku Den Ramlan lantaran harita si Damos ngorejat rek nyokot di pesona geus kitu gabrug dirontok keur deui galungan papukat tapi Den Ramlan kalah wowotan da puguh sasat keur boga panyakit atuh kapaksa rebah sarta ditindihan beungeutna dipeupehan untungna Ruslan nutas ti bebeteh gancang hudang. Gerwal lengan si Damos ditewak beri beteungna ditunjal ku hak sapatu Den Ramlan. Sabot kitu cekuk bobokona si Damos ditajong nepi ka badanna melenting siga nu ngeliat kap curalit. Brung si Damos siga nu poksai anu datangna teh nang karak bengkang kalawan teu dibere ninge dadana ditindihan ku Ruslan bari neakeun napsuna. Beungeutna Damos dihancak ku peureub kencak katuhu atuh puguh we jabati bararengep teh. Katambah getih ngaleui tina liang irungna bibir ngadadak jadi kedewil teu beda ti ceuli kenteng barong. Aduh, ampun. Alah ya, ampun. Cek si Damos ampun-ampunan cekuk ditimpuk deui bangusna. Aduh, ampun. Si Damos tuluy ngahargung. Geus we Rus, cukup sakitu oge, cek Den Ramlan. Tuman sia, Ruslan siga nu tacan puas memeh ngelesotkeun teh pipi si Damos ditimpah deui ti gigir kuat ka ngahing-hingan jebleh. Nyahan sia ampun bajingan. Den Ramlan nyeredeg bari nyerak samleh ka meja si Damos. Aduh, nyahan ampun. Jeung sasia tadi dina mobil sedan, babi. Anu bener sia. Aku anu bener sia. Sentakna Ruslan bari cebet nampiling deui. Aduh, ampun. Si Damos nungkupan pipina. Ayo aku. Jeung sasia tadi dina sedan. Jeung molon si Damos bari ngadeg-deg. Naon sia? Karnali mawa saha? Den Ramlan ngaguliksak. Mawa awewe. Saha ngaranna awewe teh? Pek lamun teu dibejakeun jang jeremak hulu sia. Ruslan ngancam. Duh ka ngaranna mah teu kenal. Nu bener sia, pok. Cek Den Ramlan bari netep. Nyaan terkenal. Walon si Damos mani murungkut sieun dipindo deui. Ayo tuduhkeun, di mana eta awewe anu diiwat ku si laing? Di jero jeung Karnali. Si Damos terus terang lantaran ku sieun teh. Ayo calukan ku si laing bajenganana sina kaluar. Cek Ruslan sarta teu leleda si Damos nangtung tuluy digiringkeun ku duaan bari tonggongna ditodong ku peso blati. Nu maksudna sina ngageruan Karnali. Sanggeus unggah kana teras reg si Damos ngarandeg siga nu asa-asa pisan sarta panonna rarat-reret ka kenca ka katuhu. Lakuna siga nu rek lumpat. Ayo gancang calukan sia goblok. Cuk Ruslan nyentak. Kitu oge tepati tarik lantaran sieun kadengian kuno ti jero anu tangtu kana maburna. Tapi si Damos anggur ngajangjan hareupeun panto kalawan teu ngomong sakemek-kemek acan nu timbulna. Batin Ruslan nafsu deui sarta teu antap parah ceprot wae ditampiling deui. Aduh, alah. Cenah si Damos ngabangkiong, malah badanna nyoloyong. Disangkana ku Den Ramlan mah rek lumpat atuh karawak leungeunna ditewak. Barang jeung datangna peureub ngabanting pundukna si Damos solonton. Bro, nangkuban dina taneuh tuluy ngaharurung. Ayo sia udang, cek Den Ramlan bari ngajanggut buuk si Damos kuat kanangtung. Jep kaayaan sakuriling wawangunan jadi jempling lantaran geus nyedak ka peuting.
Nyecepna hawa teu matak mepes kana ngagedurna amarah Den Ramlan jeung Ruslan adi lanceuk pada nafsu diwuwuh pinuh ka ijid. Sabalikna dikeun Pakarnali nyecepna hawa peuting anu singpete tambah nimbulkeun parangsang kana hawa nafsuna boga maksud keukeuh hayang ngaguna si kadirina Neng Julaiha nu harita jadina ngadenge ngacerit teh geus leler tina mabokna akibat dibere whisky sarta dadana ampir buligir kutang geus rek muka kabeh lantaran digegawak terus ku Pakarnali sedang leungeuna pakupis ngajaga diri inggis kabenangan bitis duanana dirapatkeun satakara tanaga dipake ngahompet nu geus ampir-ampiran nyingrai. Pakarnali nu keur ngekawak Neng Julaiha bari nahan bukbekna leungeun kana beungeut teh ngadadak curinghak asa kagerewahkeun ku nu gegerendengan di luar tayalian si Damos keur dipaksa sina ngetrok-ngetrok panto ku Den Ramlan katurug-turug gawawak teh pigelang leungeun Pakarnali digegel satakarna. Aduh, alah, aduh. Pakarnali nyebut aduhna cukup tarik bari ngagorobog nepi ka badan Neng Julaiha leupas tina rangkulan. Pelenyang Neng Julaiha nu badana setengah taranjang teh lumpat ke tengah imah jag kana botol whisky. Teu antap warah botol whisky diembat bareng pisan jeung nyeludukna sirah Pakarnali nu maksudna rek ngarontok. Kubro. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.